nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu goda nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh. Apakah di kampung urang, apa urang keur nyaba ka Lampung, apa keur ka Surabaya, apa urang keur ka Mekah, keur ka Madinah. Teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh. Padahal geus diteuleun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam. Eta teh di dinya teh aya taneuhan. Eta mah dipiceunan ge aya deui, dipiceunan aya deui. Tanda eta teh taneuh kuburan urang. Nah, cenah aing mah dipiceunan bae ulah paeh bae. Paeh bae tah Bang. Kayak gitu deui ku malaikat aya deui. Jadi leuh ku malaikat, blok dipiceunan nyokot deui malaikat. Tendeunkeun deui ka dinya. Kitu bae. Kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho. Sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang. Wah sana hujan gede ye. Hujan gede ye. Subuh-subuh centrang deui. Kurang manggeus kasieunnan ngadengekeun guludug teh. Kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nya kilat. Wah asana gede jasa hujan. Subuh kabeurangkeun panas. Guludug di mana ka mana eta nu tadi. Nu nyaho kajeun ku kumaha ge. Aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bebret hujan gede. Je atuh teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae. Nu hajat ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon. Wow, dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan, sakala hujan bae. Hujan bae ku aing di hujanan. Aya jelema nu nahan-nahan, datang ka botol di ayun-ayun, botol ayun ku sia cak ku si Allah. Hujan bae aing mah. Cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu. Wah, tuh halu, teangan ku sia halu. Ayun-ayun ku sia halu. Buat cenah ieu mah sempak ka luhur kentengkeun. Bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng. Hujan bae cek ku si Allah. Geus sempak sagala di kaluhurkeun. Wah, geus macem-macem teh. Asal anu hajat bae geus sempak ambal aya di luhur kenteng. Allah jasa. Masya Allah, Masya Allah. Tetap hujan bae cek ku si dek dihujankeun bae. Nu nyaho ya Allah ya Karim. La ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakan naon nu bakal terjadi di daratan, nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun. Aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun. Aya sabaraha kuda Allah nyahoun. Aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai kasirem-sirem katu-batu mah Allah nyahoun. Eueuh nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah jada damelanana. Nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah, ayat ieu ye. Tancepkeun ka jero hate, pelakeun, kubur di jero hate. Boro-boro aing kumalandang, tatangga aing nyahoeun, pamajikan aing nyahoeun. Tumak nu teu kanyahoeun ku sasa, Allah mah nyahoeun. Sirem nyahoeun Allah mah. Wa ya'lamu ma fil barri. Jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu sehat, sabaraha anu gering. Nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu deuk ditambahan panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha nu dipaehan Allah nyahoeun jasa. Sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun wa ya'lamu ma fil barri. Luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh. Mata urang boga keyakinan ieu jadi wali.
jadi wali boga kayakin aja ya Allah wajah nyahoan asal nyahoan mah izin orang ke Allah izin amat ya aing dikanyahokeun ku Gusti Allah orang keur nonton TV bae hiji aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV izin ya picen TV ganti lu gede izin urang ka Gusti Allah teu kudu lo baca lemah di kamar ge Allah nyahoeun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar izin amat ka Gusti Allah nu mantak terus adab waliullah mah lain bae di nu lo baca lemah di jero kamar ge make adab-adaban bae mantak waliullah mah sangkilang deuk mandi bae deuk mandi mun ayat talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleu nyaho lamun eueuh diuk ulah kena kadeuleuan oh diuk nu rapi dijebur gegeran Allah nyahoeun biasa batur teh nyahoeun Allah urang mah lain guriwang wih, siapa gede amat tuh? Ya, belaan budak ngadu nu kos kitu. Oh, Gusti Allah. Masya Allah. Wa ya'lamu ma fil bar. Gusti. Wa ya'lamu ma fil bahar. Jeung Gusti Allah nyahoeun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoeun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut mimiti pulau nu gede aja urang ge pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau lantaran urang mah berkeping-keping ieu teh mantak disebut ge pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledek nah nu laletikna ya pulau Untung Jawa aya pulau Putri laletik ke belah dituna eta termasuk gede aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang dizarahan teh tadi kulon teh Pulau Cangkir, mata disebutnya kayak pulau. Kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang. Asal Pulau Cangkir geus ngahiji, geus rusak negara. Geus bukti jasa. Jaker kula leutik maka dieu teh naek gete. Ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji mah nyang ngahiji. Ngahiji engke mah ngahiji sorangan kuari. Masya Allah geus cenah teh mah geus. Asal geus ngahiji bae geus tanda-tanda. Eta geus bisa disebutkeun kos kitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut nyahoeun Gusti Allah luasna laut nyahoeun jerona laut nyahoeun eusi laut nyahoeun aya kakap sabaraha di jero laut nyahoeun jasa aya cumi sabaraha miliar di jero laut aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahoeun ieu kari mata katulah sieun henteu sieun wali mah di mamana geja ku Gusti Allah nyahoeun dikajawakeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah sieun amat urang hudang ti peuting biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar dek tahajudan dia tahajud bener mencan kalau wudu gerebek ih naon teh suga gerebegan deh lain naon beres ngala wuduna bari muringkak ke bulu salat Allah gerebek terjadi tak encan datang kabar encan Sholli Allah berbalik anjing naonnya inget ulah bae nu keur tadi pae aju bae diuk ngana eta ai salat mah sieun ai diuk mah henteu coba ke kanu borangan ge les sia kos mungkul ngaku sia kos kita salat mah sieun Allahu Akbar lain pikiran ka Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani set les ngopi les kertek-kertek ke mana sia dieu atuh salat bae atuh ai diuk benang tangan sagala ka jurig ka dieu sia ai wani mah ka aing ngaroko deui keluar di dalam jauhna naon kudaon ai salat Allah gerbek naonnya jelema nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge ye cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang urang ge hayang seuri sorangan nu borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut
hiji makam galaknya setama kuntil anak teman dinya tah lamun liwat kadinya kunti anak di samping seri sok ngababuk terus kunti anak galak memonon juri galaknya setama asal liwat kadinya galak teman hiji mangsa orang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Qasim jeung Toto Ghazali di kampung Salam hadiran geus eueuh nu neuleuh di hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Qasim kebel asup ka handapeun panggung hees nya mah teu nyahoun Bratayuda Nanang Qasim sagala muammar geus teu nyahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:04 ye cek jangan sepi ya ngeusan cancan ya barang dulu jeung 3:04 alah aing ieu deuk balik ka Kobong ye sieun eueuh di jalan iwal ti ka kuburan eta ta eta sieun tanjana ta sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh geus tah subuhna pan ngaji lah geus aing mah menya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae ka dongdong sabadek ieu pokona kunti anak jurig segala nanaon babuk ku aing mah geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini dek dising lakur jasa atuh pada ini mah ruag reuwig bu nage ruag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadel aku saya iya kuntilanak di babuk wae nya nyana teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong lah burak lumpatnya datang ke Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturanna mangi kunti anak aing babuk wae leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek kana aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri Mang, iya sa, nini, sejen ada. Lagi bakal mana? Ke rumah sakit kurang gitu, di babuk jurig, bukur beting. Jadi nini, gitu, jadi pajar di babuk jurig. Cak santri, aing jurig dah mah. Geus ternyata nu borangan teh kos kira itu tah. Barloon kabeh nu borangan mah. Ucing. Allahu Akbar tengah penting Allahu Akbar beres jana diuk lah maca sholawat aya cina nya wah kajian kuku mah ge juri ieu mah hatena geus kitu bae panu borangan mah geus lah juri kajian kuku mah ge geus jana robahna ge lalauna ketayap-ketayap SD lah daripada aing ada yang mending hees jana teh aman guys ai isuk-isuk banggi ucing eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asal leumpang kersek-kersek asal leumpang kersek ho cak anu keur penting teh ieu horeng jurigna ieu tuh jadi kabobodo ku ucing pan ya Allah eta borangan eta kos kitu eta entek teu kudu borangan-borangan geus udang penting yes kana wudu asal enak lah terus teu kudu borangan cek kieu ge moal enak naon Allahu Akbar brek leh moal enak naon eta kayak pocong leh lain dah mah eprak dibukain hehe gitu je pocong beneran tah duh wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Gusti Allah maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing kemudian aya setan datang ka urang eta teh setan teh ngagerakeun Allah urangna cicing ku Gusti Allah setan digerakkeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireum maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh ngagerak Allah teh kudu sieun sieun mata ahli Allah mah teh kudu sieun begitu datang orang keur cicing ibadahat aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan deuk naon sia ha deuk naon sia ha lamun digalakan setan sieun lamun urang sieun setan seuri ha sieun ka aing
dilalaga deui sia lain. Mantap geus urang lamun salat dipenting siapkeun golok. Yang naon cek pamajeng setan. Pencit ku aing si setan. Oh setan sia. Cek pamajikan sok aju kos kitu ka haji mah. Lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan, sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh. Yakinkeun ieu Quran. Nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut. Sabaraha jerona laut, luasna laut, eusina laut, kateri-teri sabaraha miliar, triliun nyahoeun kabeh. Masya Allah. Nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah. 2. Katilu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta. Daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah. Ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahoeun janang Allah ngaragagkeun. Sanggeusna ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahoeun sesa daun anu nempel keneh Allah nyahoeun. Ya Allah ya Rabbi, deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah. Deuk kurang kumaha tah nu mantak teh tancapkeun, lakeun kanyaho Allah di jero dada urang. Bukakeun hate, ilmu Allah asupkeun ke jero jantung, ke jero golbu. Tak yakin urang. Oh, eueuh nu nyahokan nu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib. Kahiji, nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan. Katilu, Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai, di laut, di bangawan, di mana bae. Obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag. Iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satunya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah. Daun gede, daun leutik, daun panjang, daun leutik lah deui Allah nyahoeun. Masya Allah. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Allah nyahoeun kana siki nu aya dina popoek bumi. Artina popoek bumi teh ieu teh majaz. Popoek teh bimana bawatinil ardi. Lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus bahasakeunna bawatin jero bumi fi zulumat. Jadi eusina jaba jero jaba poek. Lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae moal caang moal henteu tapi ku zulumat di samping kajeroanana kanyahoan poek kage luar biasa. Mata kabahasakeunna fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin. Nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan kahiji, lapisan kadua, lapisan katilu, lapisan kaopat datang ka lapisan katujuh Gusti Allah apaleun. Nyahoeun Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur, anu nonggerak di luhur ka bawah kacai ke jero, ka bawah ka terus ka jero teh katela terus lapisan kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jeroan nyahoeun eueuh hiji siki nu teu kanyahokeun ku Gusti Allah. Naon bae nu aya di jero bumi? Ieu hasil-hasil bumi. Potensi-potensi bumi. Aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun. Aya logam di jero bumi urang teh logam perak, logam emas, logam besi, perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh. Naon bae nu aya dina popoek taneuh siki leutik ke kanyahoan komo nu gede mah. Walah batin hiji siki bae kudu kanyahoan komo sagala rupa teu teu dikanyahokeun. Nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah. Kicep urang dikanyahokeun, denge urang dikanyahokeun. Tah, ieu irung urang, tak irung urang, napas urang. Ieu teh kapan? Ieu teh oksigen. Ieu teh hawa ngaranna. Urang teh didamel ku Gusti Allah tina 4 unsur. Hiji unsur ardu, 2 unsur ma'u, 3 unsur nar, 4 unsur hawa. 4 urang teh. Nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan, paeh lantaran
unsur bumi berarti cai jelema mun bener total cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari sinar lantaran di dalam urang tidak unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang disekep di jero taneuh hawa paeh urang eta teh keur carita urusan kebiasaan jabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galanya jelema di jero cai teu paeh jelema di jero taneuh teu paeh kumaha Allah bae seuneu biasana di mana meuleum paeh dibuktikan ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tatangkalan jarara di jero seuneu maha suci Allah eta mah urusanna urusan adat jabalah adat tapi ketika ku Gusti Allah dikhuarikeun mah dibedah adat atuh nu Gusti cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai seuneu ya naru hai seuneu kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bage bahaya sia boro-boro meuleum haneut teh teu meunang seuneu datang ka dinya ngalenta-belenta atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae non Toshiba AC ti sagajelaeun datang ka kerek di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi Masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim urusan Gusti tah nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil barri wala rutubin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz geus aya di lauhil mahfuzna ieu teh nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetanna di lauhil mahfuz jang naon Gusti Allah make nyatet di lauhil mahfuz atuh jah Gusti Allah nu uninga Gusti Allah anu gitu naon al musakin wal mutarik jang nembongkeun ka malaikat deuleu Gusti geus teu kudu laporan ka aing ayana naon deuleu ka di lauhil mahfuz kolam datang ka kuari naretet teureun-eureun nu nyekelan kolam penah papan bor nage lain carita papan bor budak SD teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor kakarek datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka lauhil mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teureun-eureun nu nyekel maha suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rezekina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya ta eta geus aya di lauhil mahfuz mantak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareup jatuh mah kurang mana tah Cikupa di leuleuh kunyana mana Cikupa ada ke Citra oh malaikat neuleuh bae ka Haji Udin malaikat Israel mau kemana lu saminggu deui teh lelempangan ka Citra cek malaikat hendahan meuli jagong di Citra saminggu deui sia saminggu deui dideulkeun bae ka malaikat batu diberes segala rupa deuleuh kalau mahfuz neuleuh deui ka Haji Udin neuleuh deui je sapoe deui sia jamna geus ditangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih datang ka waktuna aja ngatak beres dikeun ka Gusti Allah tempat di deuleuh kamu ya Allah jadi nu kaliwat kabeh ge mantap ketika aya jelema dicabut nyawa pamajikana anakna ceurik malaikat gideug nuan matak gideug kuran emang aing salah tah naon sih jatuh salah kok sia careurik sih pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut kabeh ge bakal paeh ja urang teh hirup datang ke ajal ieu datang ke ajal kok sia make ceurik aing salah tah naon ieu di malaikat ge bingung nya na careurik jatuh salah aing
ini mesti carikan ku Gusti Allah. Itu si anu saah berarti turun cari atuh. Jadi cengcerikan jamual hirup deui. Kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat jamual. Paeh mangan sakali doa. Blow on sia mah kunon ceurik cek malaikat. Gas, sia ge bakal paeh sanu yang cerikan sia. Teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lauhil mahfuz geus aya. Ya Allah, wa huwallazi yatawaffakum bilail. Gusti Allah anu nyarekeun urang, Gusti Allah anu ngagenggam roh urang, Gusti Allah anu ngaheeskeun urang. Urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah. Roh urang teh roh urang aya dua rupa. Roh teh aya dua. Hiji aya ruhul hayat. Nomor kedua aya ruhul tamyiz. Lamun kaluar ruhul hayat paeh, lamun kaluar ruhul tamyiz sare ngaran. Jadi aya dua di awak urang teh sipatanana. Ketika sare ruhul tamyiz dari kaluarkeun teng ruhul hayat teh aya di awak urang. Engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh jeung Nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Ruhut tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali. Ruhut tamyiz kapanggih jeung wali. Kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syabdul Qadir jeung berbagai-bagai imam Syafi'i dan lain sebagainya. Kapanggih ruhut tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi. Jeung karuhun-karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh. Ruh urang. Ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig. Ngimpi di udag-udag juri lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus begitu anjing eureun aya kunti anak beuki wah ngejat nyalimpet jana kagang hayang kiih nyana teh aya sumur wer ngompol eta kos itu nyalah wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Ruh kami dikaluarkeun ku Gusti Allah. Nang saha eta lamun ku Allah henteu diasupkeun deui. Matak cek Tuhan Syabdul Qadir teh mah ya niaman layunam anhum. Hei nu sarare nu henteu diantep sare. Ya muridina la yuradu anhum. Hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh. Maneh sare teh diantep ku Gusti Allah. Maneh ngabalieur Allah mah teu ngabalieur. Maneh poho ka Gusti Allah. Teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuhan Syabdul Qadir. Nah iya. Allah wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Allah anu nyarekeun urang, ngaheeskeun urang, dikaluarkeun ruh tamyiz urang. Nah, yaqbidu arwahahum indan naum. Wa ya'lamu ma jarahtum. Gusti Allah nyaho naon nu kurang dipigawe. Ya Allah ya Rabbi, urang migawe naon bae nyaho urang macul, Allah nyahoeun, urang di pabrik Allah nyahoeun, urang di pasar Allah nyahoeun, urang di kantor Allah nyahoeun. Pagawean urang teh kakicep-kicep karena pagawean urang Allah nyahoeun, ma jarahtum. Naon ku urang dipigawe? Urang kuari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun, urang kuari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun, urang keur nyieun mepegan nyecagan sulu Allah nyahoeun. Naon bae urang diuk Allah nyahoeun, urang nangtung Allah nyahoeun, urang naon bae nyaho Gusti Allah majarahtum. Eueuh nu kaluar tina ka nyaho Allah. Deuk kumaha deui atuh urang. Wa ya'lamu majarahtum bin nahar. Lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah, Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna. Wa ya'lamu majarahtum bin nahar, pagawean urang ti beurang galibna bae mah galibna sok pigawean migawe mah banti beurang Allah nyahoeun. Tah sanggeusna Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna. Geus kitu summa yab'atsukum fihi. Dihudangkeun deui nu sare heula, nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi. Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang. Kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi. Dihudangkeun ku Gusti Allah. Mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang. Ashabul Kahfi teh 3 abad
di jero sare bae tapi teu naon teu lapar teu naon biasa bae hartina